Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara pelatihan IPIN Pencaksilat nembe rengse dilaksanakeun. Kugituna Abah sapara kanca ngahaturkeun nuhun ka sadayana terutami murid-murid anu dididik di dieu nyaeta khususna ku Abah Ucen. Ngahaturkeun nuhun ka sadayana wargi sadayana sakitu anu kepihatur acara pelatihan Pencaksilat bobot pangayon timang taraju aya di wargi rolegi sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.